Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabi illa akhadna ahlaha bil ba'sa wad-dharra'i la'allahum yadharra'un. Wallahu a'lamu bimaradi wa ma arsalna lan larana ngutus susun agung pi qaryatin ing dalam nagara min nabi ing nabi suji pakadzabuhu maka ngagarakeun ya qaryahu ing nabi illa akhadna angin ngalep ingsun sadaya illa akhadna angin nyiksa ingsun agung akhadna tegese nyiksa ingsun agung ahla ing ahli qaryah bil ba'sa'i kalawan kapakiran kasusahan syiddatil fakri tegese sadat fakir wad-dharra'i lan kamadaratan al-maradi tegese kering la'allahum manawa ya qarya yadra'una iku kang DPDP ya qarya kabeh tadzalaluna tegese nerima hina ya qarya kabeh payubinuna maka ngimankeun ya qarya kabeh maksudna ahlu majaz mursal majaz bil halbi baddalna makana sayyi'atil hasanata dharra thumma baddalna makana sayyi'atil hasanata ta'afu wa qalu qad massa aba'ana dharra wa sarra فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون Allah alam bimara desuna badan lagari-gari ngagentakeun isun agung autaina tegas ngawekeun isun agung mubi karya makan sayating panggonan ala gabi tegas siksa alhasanata ing kebecikan gina wasiata tegas kasugihan lang sehat Ata'afu malah ya qarya kabeh kasaru tegese ya qarya kabeh wa qulun ucap ya qarya kabeh kufran nikmati kena ala kufur kadua nikmat ucap ila badkan masabana temen ngenani pirang-pirang bapa ingsun sadaya ad-dharra wa pakamadaratan wasraulan kasenangan kamamasana kaya oleh ngenani ya kaya bayang kang ngenani ya mana ingsun sadaya wa hadhi adatu darilan utawi ikilah iki dharra wa sarama iku adat zaman walaysat biukubatin lan orana ana ya dharra lan sarama iku tetep kalawan siksaan minallahi saking Allah pakunu maka ana siraka bi alama antum alaih iku tetep ingat barang kang utawi siraka iku tetep ingat magala ta'ala ngadawa Allah ta'ala fa'akhadna ing lepat ba'akhadna maka nyiksa isun agum ing qarya bil azabi kalawan siksa bagdatan ale kaget pajatan tegese kaget wa hum la yasurun ale utawi ya qarya kabeh iku la yasurun warana waruh ya qarya kabeh yakti maji'i qablahu kalawan waktu tumekane ya azab ing dalam sadurunge maji Gusti Allah sabada nyaritakeun tentang kisah-kisah umat nu baheula nu dikiriman para rasul ku Gusti Allah terus umatna kufur terhadap rasul-rasul ngabohongkeun teu percaya ka para rasul ku Gusti Allah umat nu ngabohongkeun ka para rasul tersebut disiksa ku Gusti Allah. Umat Kangjeng Nabi Lut dibalikeun taneuhna ka handap datang ka kuari sing golotrok di neraka.
umat Kangjeng Nabi Soleh kitu kan umat Kangjeng Nabi Yunus Kangjeng Nabi Musa terus nu kamari dicaritakeun ku Gusti Allah besi pajar bahwa setelah umat-umat nu baheula dikiriman Rasul teh tamajang umat nu baheula we nu kuari mah moal kitu besi boga anggapan bahwa siksa datang teh ka umat-umat nu baheula sabada umat Kangjeng Nabi mah geus moal aya siksa ka dina mah maka Gusti Allah ngajelaskeun secara keseluruhan masyaallah cek Gusti Allah wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha wallahu alamu bimurad tepati ngutus kaula nu agung ka hiji nagara diutus seorang nabi kemudian nabi nu diutus ka negara tersebut teh dibarongkeun ku umat-umatna tepati kaula ngutus seorang nabi ka negara kemudian dibohongkeun ku umatna illa akhadna kecuali ku kaula disiksa ahlina asal kula ngutus rasul ka hiji negara dibohongkeun ku ahlina teu percaya ka utusan kaula ku kaula umat tersebut teh disiksa nah eta teh terus berlanjut datang ka kuari disiksana ku Gusti Allah nu baheula teh hiji bil ba'sa'i asyiddatil faqr kesempitan kesusahan sangat susah wadharra'i jeung penderitaan gering baheula teh kararitu ketika hiji manusia hiji umat di negara kemudian ku Gusti Allah teh diturunkeun seorang nabi titah dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah umatna dirinya teu percaya ka nabi tersebut inkar ku Gusti Allah selalu diberi siksa dengan cara siksaan teh ku kasangetan fakir penderitaan gering diberi ku Gusti Allah teh paila datang ka hes timbul penyakit maksud Allah kitu teh supaya berpikir manusia la'allahum yatadarra'un la'allahum yadarra'un dibere susah ku Gusti Allah dibere garing manusia maksudna supaya jelema tadarru ka Gusti Allah nurut ka Rasul nurut ka Nabi nu diutus ku Gusti Allah DPDP supaya tunduk supaya ngarendahkeun diri anu dimaksud kadituna supaya percaya iman ka Allah iman ka para nabi Allah subhanahu wa ta'ala eta umat nu baheula teh kitu tah heula tah eta teh sebagai contoh nu baheula cak Gusti Allah terus datang ke Kangjeng Nabi Muhammad datang ke sabada Kangjeng Nabi Muhammad tadi kitukeun bae bakal kayak dibere susah dibere garing maksudnya supaya iman ke Allah Indonesia baheula teh di zaman kitu Belanda urang nu nyaritakeun di zaman Belanda dongeng-dongeng bapak urang baheula emak urang baheula ngeunahna cente lantaran eueuh roti boborosan kunyana dicabut geus maboros pare geus maboros kalapa boros panan pandan dan lain sebagainya di dalahar kunyana kunaon eta lantaran eueuh bala-bala
didahar kan susah kabelah dieuna terus kaleuweung diteangan kunyana buat tangkal ieu yang ngeunah ieu aya suag dicabut dibawa ka imah terus dipasian terus dikuluk golotrok di dahar di kalapaan cak ngelangeun aya tetangga anu nurutan fajar suag kunyana horeng badur mabok nyana eta kan zaman eta teh zaman susah. Nah, ieu zaman susah ya dibere susah ieu keur zaman harita baheulanan, zaman nenek moyang urang baheula. Jadi geula bejana sagala derwak ngeunah nu asak mah sagala cente ngeunah sagala kingkit ngeunah sagala kitu katokak ngeunah. Sagala rupa kudu eta atuh kapan eueuh dahareun nu aya eta atuh geus lamun urang nyaritakeun zaman kamari ieu beuh nyabot dangdeur masyaallah sagede jempol teh di pasianan di dahar atah-atah isuk-isuk ku amis yak nyana loba dahar kuari mun teu nyeri beuteung kunaon sebab eueuh dahareun zaman eta mah ngeunah gasa zaman kula bae ge lamun urang ngadahar kitu nyaritakeun tentang ngadahar naon dangdeur atah pernah ngadahar kitu huwi nu atah ngeunah ngadahar sao atah ge ngeunah sao atah ya Allah ya Rabbi ku ngeunah eta sao teh komo rada mengkal-mengkal ya Allah sao atah di dah nu mantak baheula mah lamun aya rujak tumbuk teh rujak tumbuk mantep jasa lantaran sagala araratah araraya ngeunah kuari mah kuari loba dahareun teu ngeunah nu kos karitu nah ieu dibere hararese ku Gusti Allah tapi eta jelema lamun ba'da magrib breng ngararaji ka imah ustad nu tinggalin ngaraji kabeh mari ustadna ge teh yang dibayar jeung hayang-hayangan ge lumayan ieu duit teh aduh bisa jana maca Quran maca Quran aju anu rada geude mah pan baheula ngajina teh rada panderi mimiti nu ngejah heula aju nu gerde geus ka Quran aju balik-balikna kan ka masjid di masjid paling jago nyana nakol bedug hiburanana teh nakol bedug hiburanana sakitu dagdugdug geus eta hiburan nyana sakitu doang geus baheula mah aman bere ka belah dieuna terus mahmur ku Gusti Allah teh terus engke paroho deui ka Allah jadi bere susah deui ku Allah kuari bae kuari leleti kanan ya kieu bae ini mah keur carita perorangan bae ulah kabehan ada perorangan kege kaharti ka kabehan kege kaharti ka kabehan Assalamualaikum Waalaikumsalam nuh Kiai doakeun kula naon kula deg dagang Kiai aduh boga modal supaya maju bae namun maju mah pan masjid tuh omeaneun jeung teh pondok pesantren amis ngeunaheun kadengena kana ceuli ngeunaheun biasa geus pokona mah kula mah ibadah bae geus doakeun ge padahal teh doakeun ge wae sudah sebelum ini keur carita perjalanan yo cek ya itu sing bener itu si dagang kayak seminggu datang deh kalau 2 minggu datang deh wow gede hiji Waalaikumsalam roh bari geus dia bantingkeun kopiah ge blek sia kunaon ngabanting puyang cenah kieu doakeun ieu kunaon hayang bisa ngazakat cenah dah mantap biasa eta ngomong hayang bisa ngazakat berarti hayang sugih kan hayang bisa ngazakat cenah kulit teh bisa ngazakat lain yang sugih teh inggur mah hayang bisa ngazakat hayang nyaho ibadah zakat sia ngomong pinterang teh tah berarti hayang sugih ya doakeun lah ge cenah kudu maju geus sebulan sekali datang sebulan sekali terus dibere maju ku Gusti Allah nu kahiji maju nu kadua maju blek rada lambat kayak makanya 3 bulan sekali Ligo begal kiai hampura teu bisa ka dieu bulan-bulan kamari mah ku ada sibuk ku masalah sih ieu mah doana mah geus kiai set balik deui nya ka Jakarta atau ka gede 1 tahun teu datang
Assalamualaikum. Aduh, Kiai, gue lagi bisa lebaran doang jangan yang kadi. Kurang emang sibuk, karena masya Allah. Nges doa baik Kiai mah, pokoknya mah jauh di mata dekat di hati. Oh masalah. Segala gak dalil segala tuh. Dalil-dalilnya nah tuh gak masalah. Oh, beli mobil plang. Nges teka Kiai. Asal teka Kiai, berarti sholatnya wallahu a'lam. Salat ya wallahu alam aya zuhur ke asar henteu aya asar zuhur henteu kabelah ditu zuhur henteu asar doang zuhur mending geus sekaligus ulah henteu keur ngalamun mah salat ngana ge ke henteu deui sugih dibere amruk meunang 5 tahun sugihnya atau 10 tahun beureuh ka dunia teu ngaranna plak datang deui Kiai mangga Waalaikumsalam Waalaikumsalam lu Kiai benaun jadi, doh orang kos kieu nya Kiai. Aya kamar wajang kula dek mondok bae. Macem-macem sagede mondok nek naon. Geus teu kuat cenah hirup ieu orang kos kieu lah dunia sakumaha kieu sagede dongeng-dongeng. Mudahan mah amruk Kiai dagang. Bara tahun 10 tahun kula teu ka dieu sakali da ka dieu kula amruk aing mah pake kokoset we tugus ya. Teu meunang tak Kiai ngomong kos kitu teu meunang ieu keur carita doang. Segala kokoset segala naon tah ieu keur carita bae jelema susah datang ka kiai berarti kan carita kiai berarti nya ngadeukeutan Allah senang ka kiai kajian ieu mah keur carita ka kiai padahal mah hakikatna mah ngajauhan ka Allah kan jauh keur susah mah jelema deukeut ka Allah keur senang mah jauh ka Allah nu matak hebat jasa jelema lamun keur loba sagala deukeut ka Allah hebat jasa carang jelema deukeut ka Allah teh mun geus kajepit jasa tinggal buntut tapi utek bae eta bisa kula keur carita di Bandung mun ente ka Bandung aya didinya ngaran kitu toko Al-Masum nyaritakeun deui aya naon ngaranna pom bensin Al-Masum mushola Al-Masum masum Bandung loba kori aya pondok pesantren Al-Masum aya yayasan Al-Masum loba bank bukan Al-Masum Bandung eta teh kumaha dongengna baheula ngaranna Haji Maksum eta teh keur susah jasa datanglah ka Mitoha ka Garut kees tadi mah Mitoha doana Kiai geus di Mami Toha tadi dinya geus didoakeun beres Mitoha berenang tuh ngadoakeun maju amruk deui tas maju teh teu ka imam Mitoha teu ka imam Mitoha amruk ka imam Mitoha deui oh maksudnya deng deui di imah THS deui biasa doakeun majuna teu kira-kira pohar aja sah miliuder Bandung geus lah geus datang ka pae teu kapanggih geus teh masalah ieu keur carita masalah itu masalah punyana ge teu bermasalah ieu mah keur carita kos kitulah dunia poho dunia mah ka Allah tah ka Allah tah datang ka pae teh teu kapanggih teh jeung mitoha tah lantaran diana teh urusan dunia masyaallah karim aya deui moal dicaritakeun tah di Bandung aya anu boga kitu Majalaya nu boga pabrik samping keur susah datang ka guru kula datang terus ada senang susah deui datang deui oh senang deui terang senang pohara jasa senang kadeuleuna padahal hutang gede senang baheulana ta eta dunia mah kos kitu an mata ku Allah ieu keur nyaritakeun di dieu ieu keur nyaritakeun ieu teh wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil basa'i wad dharra tepati ngutus kaula ka hiji nagara diutus seorang nabi kecuali ku kaula teh disiksa ahlina nu mantak disiksa lantaran teu percayaeun ka nabina ngabohongkeun ka nabina ku Allah disiksa teh lain di kukumaha heulanan dibere kesulitan yakni kapakiran dibere kageringan gering luar biasa keur carita perorangan cara tadi keur cerita secara umum keseluruhanana aya nu diberenya susahnya gering beuh ieu mah naon kitu ngaranna murag di tangga katipah tangga nya susahnya gering geus pupurieun ieu mah anjur diusir ku pemajikanana
anak ngajauhan geus bae tah ieu dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'un urang we kos kitu kesusah deket ka kiai darah ka kiai darah barang susah barang sugih henteu kudu loba jelema loba di urangnya nu kos kara itu teh ambalaya mantak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti si koma hebat jarang 1000 hiji kan teh asal naik bae mulai geus kamari mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang ekeur kamari mah rada susah teh ya bisa babarengan jeung babaturan barang ku ari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan kamari ieu mah keur rada susah teh ya bisa seserian barang sugih mah tugas teu bisa ku ari mah sibuk Bandung teh Surabaya teh Singapura teh Jakarta teh nah eta teh kos karari itu teh engke poho ninggalkeun setik kan itu urang we ku ari lah moal ka salat sunah lah mimiti teh salat sunah terus kabelah dia na ke mabadiah bae lah cuma qobliyah jeung badiah henteu kabelah ditu mah bisa-bisa teu salat kabelah itu bisa teu salat tak eta kos karari itu tah eta teh teguran ti Gusti Allah nah jelema diutus nabi ku Gusti Allah sebuah negara lantaran kacau teu inget ka Gusti Allah utus nabi dakwahnya sagesa dakwah teu percaya disiksa ku Allah dibere kesulitan carana teu hujan-hujan lamun geus teu hujan atuh taneuh dangkal batela teu jadi mimiti nu kesulitan teh kapan munding sapi domba kabelah dieuna jelema kesulitan lantaran teu aya cai ti luhur teh diturunkeun cai ti handap panas we cai cigoleah jelema nang Allah cak Allah ayo coba sia dek kumaha coba baheula turun nabi kuari mah wali Allah mah teu kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah urang ti Allah dibere umur ku Allah bakal balik ka Allah persiapkeun urang yang menghadap ka Allah kemudian sing hade urang ieu lempang di taneuh Allah urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah taneuh Allah teh neuleukeun ka urang langit neuleukeun ka urang tangkal kayu neuleukeun ka urang mah teu boga asa dideuleukeun teu boga rasa dideuleukeun kok kadituna teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah jauh ka Gusti Allah malah judi malah mabok teguran ti Gusti Allah dibere susah kesulitan higi kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah pabrik balalangkrut nunggus di PHK leuwih ti 50% ulang kampung kuari pabrik nu aya na ge encan jelas manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan sebab dolar makin naik kuari geus 13,4 kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga PMHK-an anu dilobakeun lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha maka pabrik mulai gulung tikar geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik sapabrikna menelan manusia kitu 2000 bae keur dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupa na kontrakanna ditinggalkeun maya listrik papan terus bae nu geus eueuh nek kumaha tinggal nyana bae tambang mana gantung diri bae kitu ye mulai terus terbengkalai ye bang di urang kumaha pasarkan kuari kurang geus teu jalan artina teh jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan tapi kan lain cara biasa aset anu biasana satu hari menang 1 juta kuari mah teu menang 500 acat ieu keur carita nu leutik carita nu gede ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas
Nah ikir dicoba ku Gusti Allah nu tenang-tenang santri lah. Santri suka mikiran pabrik henteu. Santri mikiran tani atuh henteu. Santri mikiran perekonomian henteu nya teh nyaho ka ekonomi ka politik teh nyaho santri. Sebab nya nama jadi wali ka apa? Mun nya wali santri. Ya tuh tenang bae nya. Ngitung bae we cenah supaya balik-balik. Assalamualaikum. Seseuri ya. Padahal mah kolot-kolot. Duh anak aing geus datang deui bae. Bah, 2 poe balik deui ka pondok. Kudu aya duit 1 juta. Boh. Aduh, kalau tadi aing ngakak di anak aing. Ye, aya duit berangkat. Eueuh duit kula moal. Geus sesuatu mau ada kira ka pondok deui pondok. Meuli jisam kieu. Atuh nyaritakeun politik balik gigi. Nyaritakeun ekonomi duit aing ngambala ya taloba. Geus cenah mah geus nya mah jadi wali bae pokona mah geus. Nah, bang tenang-tenang geus jadi santri geus. Geus ngitungan bae ngaji mah tilok. Ngitung balik deui bae. Teu nyaho santri mah. Geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon. Jasana jangan nu mikiran bae ge sugan atuh jadi kitu motivasi dan henteu. Atuh mah nyana. Salat berjamaah, pondok baca Quran, tadarus. Allahu lazim. Bak, dak, masak. Beres. Beli botan, dak, duit aing ambual aya ti bapak aing. Pugu bapak nama ngadagang naon gitu ngartoge. Geus teu nyawana naon. Dagang dangdir nya nanjak kesangan. Tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeuleuna mah rokok padahal kesang bapak eta cucu tapi sugan boga pikiran atuh henteu ja bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cek bapana aing ngarido jasa aing dagang dangder capek ge tah pake ngabiayaeun sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaseun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus eta pokona mah aing mah penting mah sorga coba mantep henteu coba yeay kolotna ge disenangeun ya eta teh nyanaan nu di dalam akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teh ge buka tuh hate sia bego kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah ngere ka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun muacaan kitab Allah dawan Rasulullah dawan ulama dibiayaan ku bapakna anu gantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin sa anak sia teu sakola teu mondok emang wah gitu Masya Allah karim pohara jasa aja tatanggana saya ke mana di ke pondok ye keke tungguan ngodok kantong nemu bojro keke tungguan bahasa gede jasa ejak budak emerena yuk set 5.000 ceknya nanti aing nggak daguan ngodok kantong mangel 5.000 doang dari tadi ke mereka Masya Allah mantak kura inget baik kula malibihyakeun jelemana waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula tah dek kapanggih aya deui urang di nu sok mere tek datang ka kula inget baik kula geus marah naon kula sok dihadiahan bae ku kula bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha tah tuari sok dihadiahan bae lah galati anu ternyata ge pasti aya akhirnya teleungi tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun munda balik menta tah mah
Atuh dibagi-bagi kalau ge nu merah nu menta aya. Nah ieu mah keur carita mun muka mata hati urang blak. Atuh emangna hirup deuk di dunia doang. Beuke geus di akhirat. Blak. Masya Allah begitu seorang santri ustad atau kiai ditimbang amalna bagus sorga. Hai, cak pengusaha. Malaikat, ulah kali ka sorga kan? Emang kunaon gitu? Ulah ka. Emang naon hubungan aya hubungan gede jeung kula. Ulah ka sorga kan? Ji naon heula ke tanyakeun eta kitab nu dibaca ku nyana nang meuli saha. Tanyakan. Tad, emang boga kitab nang meulikeun saha? Aya nang meulikeun Pak Anu. Bener? Tuh Bapak Anu mana? Tuh rangkulan. Bari ngarangkul bang ngarewas ajak atuh ka sono. Jadi kuat usul lain mah pokokna mah ieu ustad bisa baca Quran bisa baca kitab pan kitab nanti Bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti Bapak gitu bejakeun ka ditu di cek ustad teh teu bisa kitu bejakeun ka malaikat beja beja malaikat beja Gusti jadi aya nu ngotot bae ieu pengusaha hayang milu ka sorganya na emang nya boga amal naon amalna mah teu pati bagus dan meulikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku jana jeung sok dibiayaan ku jana aduh cak Gusti Allah geus sok kasorgakeun kamu je lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon ulah ka dikanarakakeun ka Kangjeng Nabi pan gitu coba sugan wau tante nya teh pernah ngaji tante jeung kiai tanya pernah ngaji henteu pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun pernah bareng jeung kiai teh henteu wau teh jeung kiai bejakeun wau teh jeung kiai henteu ieu mah budak pamosrongan ieu mah gaji tilok wau henteu bareng henteu pan puara tah mah coba pernah henteu ka imah kiai bae siapa pernah ka imah kiai henteu masyaallah ya henteu teh sabaraha henteu cak Kangjeng Nabi liwat tanya liwat pernah teu ka imah kiai barang ditanya si pernah teu liwat ka imah kiai mun liwat pernah eta ge neangan embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus kasorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai je atuh komo nu ngararaji di dieu tah eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi ditanya heula coba pernah ngaji henteu pernah wau henteu pernah bareng teh jeung kiai henteu pernah ka imah kiai teh silaturahmi henteu boh pohara jasa ieu mah sama sakali cenah mah ieu liwat ka imah kiai eta doang eta ge neangan embe salam tuh mau imah ngabiayaan kan pohara jasa Masya Allah nah ialah tepati-pati kaula ngutus seorang nabi ka hiji nagara kemudian bangsana jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaula nyiksa ka ahli nagara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teu jalan pertanian teu jalan dan lain-lain sebagainya teh jalan sulit luar biasa wadbarro jeung penderitaan garing timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam garing jelema teh geus mah kitu segala makroni segala kitu diet sirah dan lain sebagainya bahkan aya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih panyakitna dicek dokter cek-cekna sehat pugu gering tapi cek dokter sehat bapak ini udah pulang aja sehat pugu gering bingungnya lagi aing gering bajar sehat dokter bodoh guys bukunya nana gering nana dong ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen panyakitan melalui USG panyakitan darahna bagus ya teh bapak sehat ceknya cek jantung sehat cek paru-paru ge sehat tapi nyana nangis teu bisa kicep-kicep acan cek dokter pulang bapak sehat aing gering cekna teh nah ini bukan bagian dokter coba ke sono ke Jampang Surade takut ada gaang di dalam perut nih coba
iya geus teu kapagieun ku dokter ge geus teu kapagieun dibawa ku ari ka kulon ka Pandeglang kaca dasari aya di dinya teu nu make iket ini penyakitnya cekel ping-ping keluar paku tuh dulu tuh paku kos kieu aya di jero awak untung bisa hees gesaknya nanti Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun tah paku mana aya di jero awak kudu aya pakuan segala bohong boro-boro paku urang kasura ge leutik jasa nyeri jasa tuh paku sok bodak kieu mah urang teu percaya bae itu caknya nanti apa ieu mah tidak selesai ieu mah moal selesai dicokotan kieu mah sebab di imah aya orang hideungan kudu mayar ieu mah segala apel jin segala apel jurig segala naon wah tambah cai tambah daun eta bener apa gitu bohong karena itu aya penyakit itu bener temen eta mah bohong dukun ngaranna nih disiksa ku Gusti Allah maksud Allah mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah nu kafir supaya iman supaya percaya ka utusan Allah anu geus iban ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah supaya mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala summa badalna makan sayyatil hasanah tuluy ku kaulan wagung digantikeun dibere eta kaum teh ina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanat kabagusan nu tadina susah jadi sugih anu tadina gering jadi cager ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur anu tadina dibere susah dibere gering ganti ku Gusti Allah dibere ku ari mah tina tadina panas jadi tiis tadina teu jarara di taneuh teh jadi tadi perekonomian macet kuari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya geus kesimpulan nama susah jadi sugih gering jadi sehat hatta afau sehingga tina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kene kendaraan tadina boga motor hiji jadi 2 jadi 3 mobil gitu kene bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi 2 jadi 3 ku makmur-makmurna masyaallah pohar anak baradakan jadi loba ta'afau tadi dangan boga anak hiji 2 ku 5 mun ditanya ti bibit du itu 10 bibit du itu 10 bibit du itu 10 opat bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus ta'afau bahmur jasa ieu pohar jasa kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager eta teh kapan menang Allah maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah geus ana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tapi kumaha eta kaum waqalu cik eta masyarakat teh kufrun linimat kana kufur kana nikmat sing hade tamaki kituan tekod masa abaana dara wasarra bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur tiba heula ge kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atuh tiba heula ge nenek moyang urang ge kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa guari geus aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu mah kejadian alam caritakeun angin topan deg urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan mungkin bae perzinahan mungkin perjudian mungkin bae di dinya teh segala kredit dan lain sebagainya dia siksa ku Gusti Allah tapi nya nama lain ini mah kejadian alam
ada tuh dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu jadikeun tsunami dat peringatan ti Gusti Allah urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah nya nama lain kejadian alam lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba dedengean loba tapi ka urang lolobana dah kejadian alam eleh mukmin udah teger di televisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu ieu lain kejadian alam nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang aing mah ngadengeun lagi eueun tegas kitu ta ka Allah hati kita kembali kepada Allah kuduna mah di TV kitu hai para kafir iman kepada Allah coba nya di sel geus lah pokona nih kan guru ieu mah kejadian alam deui da iya jelema nu kalalupur nikmat teh ngomongna teh qad masa'abana dara wa sarra urusan kos kieu mah tuh bapa moyang urang emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih aya panas aya tiis aya masyarakat aya munan kitu ngaranna aya keur paila aya keur subur atuh baheula ge karari itu ke Gusti Allah dibere angin ke Gusti Allah engke ge aya angin ke gempa emang ieu mah wahadi ada tu dahri walaysat biuqubatin minallah lain siksa Allah ieu mah kejadian alam tiba heula nangis kitu nurun ka urang ayeuna nu mantat caknya nangis pakunu ada man cuma deh geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum bautatan wa hum la yashurun teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana bagtatan teh sekaligus kaget sekonyong-konyong wa hum la yashurun bari manehna teu nyaho kana waktu datang na memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal tapi kaberani itu tetap teu iman gak gempa sabaraha ribu manusia anu teu disalat teu Sukabumi gempa Garut gempa Yogyakarta gempa kuari mata anu celian anu pengkor anu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu keneh kurang Yogyakarta teh tapi tetep teu iman ka Gusti Allah awas cak Allah namun ku aing kuari peringati melalui panas ku aing diperingati teu aya hujan sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus teu benyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cak Gusti Allah lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia tapi lamun sia teu balik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia lamun ku aing teu didatakeun bagtatan awas tuh entah ngeri urang sing lobakeun istighfar ku ari ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi minimal 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaihi atau anu panjang astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika ma stata'tu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika wa a'udzu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ta eta baca cenah panjang ting temu kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim li wali walidayya la sabilu la jibati alayya jamu simun Muhammad eta ge panjang kene cenah kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim wa tubu eta ge panjang kene sia moal ngamaca ieu sia mah panjang keneh bae bagian baca istighfar balik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing ade
encan hujan murni ieu mah hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing mantap urang tetap sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang kerada carut marut pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai urang kula seserian di urang aya hujan lain hujan asli sebab hujan asli mah diawali ku guludug jeung kilap ieu mah guludug kilat mendung hujan sing inget hujan asli awal kilat jeung guludug ketika geludug juga kilat lain asli hujanna ieu mah sakadar peringatan jeung urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ajakan di lembur ku urang babalik ka Allah komo datang ka kafir-kafir arasuk Islam minimal urang nu agamana Islam tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala walau anna ahlal qura wallahu